Bela. Dasar ke luar negeri. Ke luar negeri orang yang usaha Bu Haji, orang yang sukses kos batur. Luas tapi nggak luas. Yang geus luas urang mah geus dipikir-pikir, bahasa oge geus rada apal, saeutik-saeutik. Urang mah ye Bu Haji lamun balik oge nya arek meuli sawah, arek meuli motor, nyieun imah, urang mah menang 3 tahun ge nya kajieun imah mah. Ieu dengekeun Bela. Ulah mikir manisna heula. Mikir digawena heula di ditu urang teh diperbudak batur. Karena digaji pasti urang dipeleter kitu kieu. Ya Bu Haji, urang mah jelema bager, pasti menang kedununganna oge anu bager. Yeay. Amin ya robbal alamin. Ya urang mah jelema bager. Pasti dununganna ge menang ke nu bager. Ngan urang mah di ditu embung katipu ku lalaki, embung ngiriman ka lalaki, bisi kagoda ku lalaki embung urang mah. Ya kabeh ge lobana kitu embung ti dieu mah niat kieu tempo we geus di luar negeri. Cenah. Halo sayang. Urang mah eling, urang mah nyaho, urang mah lalaki. Ya Bu Haji urang mah daek anu ngabebener ka urang, tapi manehna kudu daek nyieunkeun imah urang, ngalus-ngalus imah urang, tah urang mah karak daek urang mah. Yaho aku tuh nompo si Iis. Yaho. 2 tahun dalam Si Iis mah cuman kagak di sawah sakotak oge manehna mah. Ya sia teh ngaranna gaji Timur Tengah mah kan teu gede. Kade ke lamun urang geus balik, urang kajieun imah ka beli motor Bu Haji ke siri ka urang. Astagfirullah. Naon Iya, urang mah imah teh gede, imah kan Bu Haji mah leutiknya, urang mah gede Bu Haji si Bogo teh rek 15 meter urang mah. Euy, urang mah. Tangke urang si parana teh kelas kieu Bu Haji urang mah alus. Oh iya bener. Nyaho. Ulah sarua abong sarua. Yo ayeuna mah ka Taiwan teh gede duitna Bu Haji gaji ge 15 juta, 11 juta senajan diri teu nguruskeun akong oge. Ya gede mana ge nama di Taiwan ge ngar kitu kade rasikona. Moal Ulah urang mah kabur, kade dua ulah karayu lalaki. moal urang mah niat usaha di dieu, urang mah kabuktikeun ka dieu, ka urang dieu, ka jelema di dieu. Ayo. Yuk. Ayo. Eta Bela mana mun terbang rek ngiriman ka sa coba di mau sasaha. Urang makan urang boga hutang kreditan di dieu paling ka si Iis minta di TF ke Iis pang bayarkeun ke di kuliah 50.000 ku urang si Iis kitu nya. Lamun masalah ngiriman gede mah urang kadulu ku urang di Subang Bu Haji ah. Oh kira-kira aya nu guna bisi ke urang ngiriman misalkan 10 juta duit urang dipake si Iis. Embung urang mah ka Bu Haji make dipake modal nyawa. Embung. Aya pake modal nyawa dumu kayak untung ngebantu. Kita ingin pakene. Untung Bu Haji lain urang mah makanan geus kadulur urang anu di Subang, urang mah lamun teh anu di Cilamaya aya. Amang. Ya heueuh parina ge kadulur pasa ka batur mah menang teuing. Kan amang urang di Cilamaya manehna dagang uyahnya, tah ke urang teh arek mere modal ka manehna. Ya kade dulur ge dulur. Moal, manehna mah bageug teu bogaan awewe. Saya Bel. Teu bogaan awewe manehna mah duda. Mantak urang mah usaha teh bener-bener Bu Haji ah. Ya heueuh mumpung ora kene. Ya pasti betah urang mah di ditu, urang mah di imah oge geuningan sorangan wae teu ka mana-mana. Ayo. Yuk. Ayo. Ayo, iya bener mana yuk. Ya Allah, ayo. Mana keur hamil? Geus kawin maneh. Urang reunah di luar nikah. Ka dieu ningalina ayu maneh hamil kusaha? Di Jakarta loba nu make. Ya Allah ya Robi ayu, geningan maneh kos kitu deui ayeuna. Ya urang bingung neangan pagawean kumaha. Cuman jalan hiji-hijina eta hungkul. Ya atuh ulah nepi ka hamil atuh ayu. Urang poho di KB. Jadi urang kos kieu. Terus ayeuna rek kumaha maneh eta ngajalankeun hirup? Teu nyaho urang bingung. Hayang digugurkeun urang nyaah karunya. Ya ulah geus gede ieu mah atuh ayu, dosa ongko keur maneh geus ngalakukeun dosa ayeuna, hayang ngagugurkeun. Paling urang pasrah we ayeuna mah. Geus ayeuna mah kapalang aya ayu, geus. Nu penting maneh geus tobat yuk. Yes. Ulah bebeja ka lembur ieu nya bahwa urang hareuna di luar nikahnya. Ari maneh, emang batur di dia bararuta gitu. Reuneu ieu reuneu kanyahoan gede.
Emang eta peuyeum bakalan kempes beki lila beki gede yuk. Kamari ge kanyoan ku si Bella pasti bakal menyebarkan gosip ieu. Si Bella. Terus mana nanya teu mana reuneuh. Iya, wan pugu orang diudag, untung orang nyumput. Lagian mana teh lain mah datang ka imah urang yuk. Ulah kekeliaran kos kieu. Orang liliaran Yosi arek meuli susu. Ya ampun. Mana icing di mana? Kontrakan hotel lain. Masih di kontrakan uti heula, orang bingung hirup. Orang geus bingung hirup, ini mah orang pasrah. Emang sih orang ka imah urang heula yuk. Nya, Urek meuli susu heula is. boga teh duit na maneh. Aya, Ane gawe henteu ayeuna. gawe di mana is? Ieu nya lamun sempet mah ka imah urang nya, maneh nya ieu nya ulah ka mana-mana deui geus ulah digugurkeun pepeje ulah diobatan karunya batur hayangeun hirup nya. Duh, mana deui nya ieu neangan tempat dagang. Ih karak mimitian ge kuat sepi. Sekolahan nya kitu deh. Komo ayeuna aya program MBG sagala kitu. Duh, moal laku deui wae jualeun ah. Mana nya nginderna nya? Jangan budak anu keur ngarumpul. Belah itu apanya itu? Di dalam teh loba budak da. Euy cigana nya. Sugane ka belah ditu ah. Nawarkeun ye. Can aya keneh wae nu laku ye. Ah keun bae lah, sabar ah. Sugan we engke mah aya milikna. Penting mah daek usaha. Iya, lanjut deh ya. Geus ayeuna mah sabar yuk, mana cuman bisa sabar doang, ngagedean budak, geus kapalang aya. Ayeuna mah geus mana di imah we ulah kekeliaran kieu ngerakeun. Orang arek ngagedekeun budak ieu ayeuna mah. Ya heuh keur mangaran maneh goreng coba di dieu. Ayeuna maneh kos kitu. Orang kunaon ayeuna balik ka lembur karena orang geus teu laku. Kan beuteung orang beki dia beki ngagedean beureunnan. Alhasil orang moal laku di ditu nya geus urang balik. Masih kene mikiran nu kitu kene wae, geus kos kitu oge. Mantap ayeuna mah urang pasrah kumaha we ka hareupna. Heeh geus ayeuna mah nya kumaha sih, geus kapalang. Geus ayeuna mah maneh rek ka mana meuli susu? Murek meuli susu heula is. Heeh. Kayak orang ulin ka maneh. Engke ulin nya. Urang hayang cerita loba ka maneh. Heeh. Karena cuman maneh doang anu bisa ngadenge cerita urang. Geus atuh nam ka ditu hati-hati nya. Isnya. Heeh. Ya Allah, budak teh mending ngenes gitu gini nasibna teh. Iya neng susuna. Oh, kamana si Wardah sih? Wardah? Oh, kamana budak teh? Tadi yang beli susu cenah. Yeh, Wardah? Ayah, Oh, ini aja di dia. Nah, tuh itu jeung emak. di mana? Itu tuh, jadi tuh. Tong jauh-jauh Lina. Heeh, batur jeung emak. Neng teh suwi sekolah. Heeh. Ya, hayang iya atuh. Yang iya. Heeh. Tuh mana can aya menang palaris deh. Tuh kajen. Neng yang iya. Heeh. Dengelnya. Aya kernis heula di dieu. Tadi Bang jualanna. lupakan ih. Heeh. Dengelnya. Ulina tong jauh-jauhnya. Heeh. Tempat panasan neng na. Ya, Ya hayang dagang aja ayah. naik ngilu. Heeh. Tapi panas neng. Apa kona hayang ngilu? Kumanya? Kayak diomelan ku mama. Bodoh hayang ngilu.
Panas, Neng. Terus Nengnya diem, be. Embung. Kan aya emak. Embung hayang ieu lo. Yang tuh satu ayo. Ini rumah. Barengnya. Yuk. Wardah, Wardah, Wardah. Kamana budak teh? Aing di wae manu dicarekanan ku indungna. Ngasuhna teu bener. Yeh. Wardah. Ku yang dibelikan susu, tadi hayang susu cenah. Yeh. Kamana budak teh? Aing di wae manu dicarekanan ku si iya. Wardah. Lautan aku seberangi, daratan aku arumi, asalkan aku ketemu siapa si Inang sih? Mendung banget. Mau maju di jalanan wae. Ke mana sih ye? Pasti warung. Tapi Ke mana sih wanita Sunda? So banget sok aing teh. Ke warung mana ye? Warung pengkolan tapi nutup. Padahal mah di ditu aya warung ya ho, daripada ka ditu. Warung naon? Warung remang. Saker maneh tah. Paling ngerek meuli uyahnya. Keur naon mani di dieu? Ya Eka mah keur ngangin we kieu pagawean Eka kan kos kieu emang ieu karak nyap. Ho, karak nyaho, karak apa? Di baheula kos kitu. Ya ho nanya dinanya deui. Burung. Emang Eka mah burung ye. Orang bangkat Sakedeung banget. Sugan teh rek naon nanya. Dasar wanita Sunda bolong. Yuk kayu urut naon sih digugunduk di dieu keur masalah rempit. Aing mah. Ieu bak urut naon meureun. Meunihara rese rek mandi oge bak eueuh di jero kamar mandi. Mending kamar mandi sumur. Nih teh ampun aing mah Si Wardah ka mana deui oge budak teh. Can balik kenehan wae kieu. Aduh, peri beteng DGA. Ngejohan saeutik. Wardah. Mak, Si Wardah geus balik. oh, ari tadi kan jam mak. Oh, geus balik Heula. Ka mana sih eta budak? Tadi kan hayang meuli susu, cenah kumaha dibelikeun susu. Tempo emak ngalieu ka tukang, oh eta budak ka mana warti ya? Ari ngasuh teh sing bener nya, emak ngasuh incu teh sing bener. Tadi benar budak sugan balik ka dieu. Awa geus teangan kayak Balik ka di kolong kolam. coba tempo heula. Ampun dan ini teh kitu malul aya lah. Aya wa mak. Oh, geningan ieu mah kumaha? Yang geus teangan kali itu bantuan teangan. Embung teangan kumaha sampai ka pagi eta budak Sama kitu marulu, hayu barengan teangan. nya tuh udah oge geus kolot oge mantak naon nyamun budak ulin tempoan. Kade dibawa Tadi culik. teh emak ka toko meuli susu, tempo ka ngalieu ka tuang teh eueuh si Wardahna. Aing mah eta budak teh mantau ka mana sih? Geus kumaha Jengkelun diteangan wae. deui ya. Geus man kitu kudu aya pokona mah teangan. Mantau ka mana meureun? Apan dituntun meureun jeung Nini Odah. Ih, ampun aing mah da salarieun eta teh zaman eta loba culik, loba begal, nyosorangan pacaklik. Aing mah mudah-mudahan sing aya si Wardah. Ya Bu Haji urang mah nya sabari disebut randa lain boga salaki keneh heueuh. Tapi urang mah teu berehan ko si Ayu. Kunaon sih emang si Ayu? Kamari beuteuhna gede masalah ta budak teh reuneuh bapak. Eta teh aya deui aing can amprok da. Kamari amprok di budak teh manehna malah lumpat teh urang teh eta meureun geus reuneuh di wae ku batur uyuhan di kitu-kitu nya Bu Haji. Eta salakina eueuh. Heeh. Budak teh elodan. Elodan manehna mah sigana teh manehna mah daek we nya 50.000 ge Bu Haji. Ngajigana. Meureun ayeuna mah manehna geuningan baheula mah nya mukaan paket naon nyieun paket segala rupa. Eta ti dieu kabur ka mana-mana, ti mana balik mau oro ka dieu ya Allah. Salakina ka Cileungsi, nempo di Facebook teh. Ayeuna mah lapor can nikah meureun. Nya sigana mah eta mah ku batur bapak. Ya Allah. Mata kade Bu Haji tah. Salakina ulah Bu Haji ulah percaya teuing ka lalaki ke nyawa-nyawa lalakina kawin deui. Nya bodoh teh soal kos itu mah bela hayang bener we meureun bener. Ya kudu urangna ulah tenang teh Bu Haji kudu boga curiga ka salaki teh. Oh nya mah nya aing kudu nguntit we nya. Ayeuna Bu Haji geus gawin salakina tara balik baheula we keur bobogohan lanjang wae. Aya sia teh apa keur ulin ka dulurna Tah Haji teh pengangguran.
Nya pengangguran ya menakan nyawa lega. Bu Haji mah memang tuh pengangguran anu digawe nah. Hanya pengangguran ge loba usahana sia teh ayeuna mun digawe mena mah kaurus dunyana. Sapopoena ti Bu Haji daharna. Oh nya sasapopoena ti urang ge kan panen, pas panen mena hasil dikaurangkeun bel. Urang mah lamun kawin deui urang mah neangan pengusaha urang mah. Urang mah hayang pengusaha terus nu boga toko urang mah agen kajen urang mah. Kayak urang teh kari ngitungan urang mah Bu Haji. Yo, sia mah kumaha ge pantes bela ngora kene geulis ai-aing laku deui ge uyuhan. Kolot imah gede geus kolot dikeun we menangkeun anu loba duit na geus jam manehna mah di HP loba. Urang kitu mah boga HP mana teangan di HP urang ge. Terus nek balik Joro Jakeun urangnya Bu Hajinya sing sukses. Anya sia mah sungkem heula. Bu Haji mah geuleuh we urang ka Taiwan teh ngadoakeun teh kapala murah we nya. Ulah kitu Bu Haji deui. Henteu lah demi Allah sungkem heula nampak naon. Amit-amit. Pamit kita sasalaman nih lapur. Amit jelema teh. Kamarana nya budak teh. Ayah capek. Tuh kan cik aya ge tong ngiring. Neng mah panas itu. Iya, naik weh. Ayo. Cik aya ge diem bae mendingan di rumah. Besok pegangan atau pegangan. Yuy. Leuh teh eta si Wardah mimilu jeung ayah na dagang. Panas-panas budak teh dibebanjut. Awas weh, amun sampai teu kapanggih eta budak ku aing tempokeun weh. Ampun apa geus pikun gitu nini Odah teh. Mun sampai katinggalan budak. Kamari eueuh leungit di tiangan. Ayeuna di jero kalambu. Ayeuna mangkat ka warung. Eueuh. Di mana nya pimelangeun wae. Tapi si Wardah mah geus hidang moal mantak daekeun ngilu sakabak-kabak ka jelema anu teu wau. Moal mantak. Budak eta mah paling oge nini Odah mangkat meureun ka jero. Manehna di luar nungguan. Teuing pasaling singan. Nya mudah-mudahan amprok tong sampai leungit anak aing paralun amit-amit tong sampai leungit pilih lah wae nya pimelangeun kumaha mun sampai si Ahmad nyahoeun pasti da si Ahmad mah jaba gede ambakna kos kitu-kitu oge da ka anakna burung palung oge aing mah nini teh kumaha nya ampun aing mah da heuh ari teh aing diomelan we teh aing teh pidorakaeun tempoda kos kitu pusing tungtung nama leungit we budak mun leungit emas onam sugan leungit budak deui ti kamari Wardah sia mah nyusakeun wae aing Wardah Mak, kunaon? Napa si Wardah teh? Si Wardah leungit di Wais. Leungit orang jeung bapana itu dibawa dagang. jeung bapana Heeh. nempo di mana Di jalan mak panas-panas dibawa dagang budak. Gusti teu ngan ampun teu sugan teh ka mana eta budak teh Mendingan jabaga naik sepeda. di mana nempona di mana Itu tuh di jalan di balik itu tuh. disusul ku aing aing mau neangan ka ditu ka dieu sugan teh ka mana gitu teh nya mah jeung bapana buadog banget budak teh Bebeja. boro-boro bebeja tadi teh caritana keur ka warung beli susu di tempo ngali ka tukang ararowo budakna teu nyaho mah jeung bapana meureun budak teh geus disusul lah Kan be tuh mah jeung bapana ieu. nyolain sing melang capek kena panas Heeh mak kira susul ade tuh. ayo
Ayah yang uih. Ayang uy. Tuh kan cek ayah ge tadi ulang ngilu neng mah. Ieu pancan laku tuh neng. Yang uih. Tadi ge cek ayah tong ngilu. Neng Gusti, dengan aing Ma. aduh hai amat, teh nya mah jeung sia ngilu dagang. Ugu ge murugu lah yang ngilu wae mah tadi teh Neng tadi nyamperkeun. Pancen hayang susu ya susuna. Gusti Tuh, peserkeun. di tangan kan jadi nate kumaha. Ayeuna mimilu wae. Dagang, ayo turun. emang gitu tuh panas ya, uih. Tadi ambruk di jalan, mah yang ngilu cenah murugul kan kita balik di game. Laku can. Ugu ge. Kumaha sih teh dagang teh ah. Oh nyai mah teh nguriling wae guys. Kan aya nu jajan sih. Modal mending geus beak bara juta modal. Can laku kene wae. Kan beli itu tuh neangan bisa. Oloan anak batur, oloan. Sama, ya dagangna ke anak-anak. Ulah kanu nini sama didatangan goblok. Lah jajan budak teh pasti. Buru ka ditu ah. Kudu heula. Dagang teh. Can sampai penting mah can sampai beak mah ulah ka bae. Kamana wae sih neng tah? Maneangan wae ah. Muntungna mah emak dicarekan tuh. Kumaha? Ah. Ini kamana tadi? Ngilu dagang jeung ayah. Panas tuh. Ah. Ayo ini mah uih ya. Ya, ayo.